Gan, Gan, Gani, Gan. Kok ayo naon? Dah biasa karena sore di mah. Kemarananya jelema isun kieu. Nya ada ngaweak ieu suka deueuh aneh urang. Isolasi mandiri sugan kabeh. Mah nyapain ngumpul isolasi teh. Nya bisi we. Warung ah, Rek naon? rek isi baju. Banyak ka warungnya sih teh. Nanya siapa rek barang beli? Teu boga duit, beak. Ari bubulung nu kamari kamanakeun duitna? Bejaan beak. Da maneh mah. Atuh boga duit teh, teu kop nempo batur, sok sagala yang dibeli. Kok urang we? Lain kitu maneh teh, ulah boros sirup teh, kumpulkeun boga duit teh bisi butuh engke. Meh naon dikumpulkeun? Jika kolektor wae. Di bejaan teh, kan coba patah ge, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Amu ah gitu mah. Amu, Kumaha mun duit urang ge jadi bukit? kita yang mah tidak pernah berubah. Nyarek berubah kumaha atuh da urang melihat Ultraman. Ayo cuang kawan ke warung, Bejaan teu boga duit. geus kurang dibayaran hayu. Bos, kumaha ye geus barang leuwih wae pamasukan. Alas ya masih ganu heueuh kamari ge bagian ditenggelan ngadon ngilu nenggelan aing. Teuleut sawa. Kan geus ada kurang, Bos. Alah, tak semudah itu Ferguson. Geus lah ganeng tuh anu ngalewat. Jig ganjang. Kencang naon, Bos? Ih, maneh geus nanya deui, ira pinter atuh. Nya nyata atuh aya maneh. Oh, siap, Bos. Anak buah teh kumaha atuh? Bro, rarahang euy. Teras abi kena tujun kirana. Nyawit maneh. Atuh da ama pararahang teh karon curhat ke abi. Singar ya tuh, Bro. Ngarti kumaha atuh ari aa. Nya pahang aing yang nginum, yang beli ale-ale. Tuh tinggal mese we ka warung. Lah, hese, urang mah minta jatah. Sabab bade ngalakan wilayah urang. Gan, tempat tuh si Sony. Heueuh jika pare menu kamari. Sampeurkeun hayu warungnya. Hayu teu kapok-kapok jelema teh. Ah, itu anak buah urang kunaon? Disampulkeun ku saha? Naon ieu? Teu naon, Son? Teu naon ka, kan dicegat kieu ka. Maneh deui teu kapok-kapok teh masalah di dieu. Henteu abi mah nuju nangkring ngumpul. Teruskeun di anak buah abi. Bener kitu. Tapi di piwarang mah gue si Bos. Nah, dari maneh? Di aura-aura ngecong aja. Hari tadi cek Bos minta jatah. Ih, betul ka. Ulah nggak bohong, Bos. Ih, maneh bolot teh dikukut. Cik atuh ngabohong saeutik mah. Meh salamat. Da belum mau ulang nggak bohong cek emak. Ih, geus dah tadi. Wah, nya maneh yang digulung deui nya. Abi mah teu. Kuatir ka euy kumaha atuh? Kumahanya? Islah tidak push up we lah. Sok atuh put up 200 sekali, Bro. Alah, loba pisan atuh kurangan atuh. Kalah naon sia teh. Ulah seueur teuing atuh. 250 we. Sok 150. Atuh 270 we. Nawar wae mah teh 100 geus lah. Lah, loba pisan tuh Rek push up rek digulung. Ampun. Itu atur saha? Mana? Capek euy jabat teu meunang duit. Mana? Atuh Bos udah diajar nggak bohong, doraka. Geus lah ulah dituluykeun. Kabur ke mana? Terus capek lah ulah kaburan wae. Atuh tita saha anjing malah ke orang dia sok. Nyalah moal kitu deui. Tobat we dari awak malah wae mah. Benernya mana rek tobat awas ya mun deui-deui. Mun masa kali-kali deui.